Wilujeng Sumping di Pods Carik Podcast Carita Curi. Sampurasun wilujeng sumping di Pods Carik. Abdi bade neruskeun carita jurik cai episode 1 nu didugikeun ku rerencan abdi nyaeta Nazmi. Kumaha kalanjutanna mangga dangukeun. Sabulan ti harita kuring teu ngadengen nanaon deui. Dina hiji poe pabuburit kuring mersihan kamar cai ku sikat. Ngosek nepi ka harerang sakalian mandi brus. Nyabunan awak jorelat jiga anu ngaliwat ka hareupeun. Olohok nyekel sabun luak lieu kep kana gagang sisiuk. Nawu cai dibanjur-banjurkeun kana awak. Gura giruk kaluar bari di samping anduk. Peutingna samemeh sare kuring kahampangan heula ngarah teu hudang tengah peuting. Salahna samemeh sare kuring nginum susung sagelas. Tengah peuting hudang keketeyepan bari ngadedengekeun jempling asup ka dapur. Panto kamar cai nutup. Lempang beuking ngadeuketan. Kucuprak suara ti jero kamar cai. Randeg kuring ngajanteng hareupeun panto. Gusrek perele. Jiga anu keur dipeureut kuring ngalengkah mundur. Reket panto melenge. Tina sela nu melenge kaciri usik-usikan. Kuring malikeun awak. Berete ka kamar ngurubun awak ku simbut. Sakitu wae carita jurik cai episode 2. Hoyong terang kalanjutan caritana mangga dangukeun di episode selanjutna. Hatur nuhun tos ngadangukeun Pods Carik. Mangga dangukeun episode selanjutna.